Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul sialnya main FB Pro. Hah? Kok bisa sih Ki? Batur mah ala runtung ieu nepikeun ka sial. Nyate sial kumaha? Mang meulikeun HP weuteuh hadiah ultahnya ti pamajikan. Ayeuna main FB Pro hayu ngaripiu pemandangan indah, lelempangan ka sawah ka pegunungan nu indah. Ai si sawahna teh meunang ngabota nya, meunang mopok meureun leueur, jalan leutik. Halo guys, inilah sawah yang sangat indah, pemandangan yang sangat menakjubkan. Ini sangat menguning sekali, sebelahnya sebentar lagi panen. Yang sebelahnya masih dibajak. Ai teu lila nincak eta keong. Keong rada gede kan leueur, kanu kotakan sorodot gabut teh HP-na hancur teuleum nya. Di teangan hese kapanggih atuh balik teh dordar deui jeung pamajikan ku pamajikanna naon coba ge. Geus sia mulai ayeuna tong nanya aing. Hah, kunaon mah? Pokona geus tong nanya aing menang sabulan. Eta mamah nepikeun ka uang aing gitu, maksudna kunaon ieu teh? Eta teh mahal, aing teh belaan ngajual emas hayang meuli HP hadiah ultah ka maneh teh. Ayeuna dikecemplungkeun, sia kurang hideng. Gulepok, gulepok, gulepok teu ngalawan. Ampun, 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 ampun. Tah, kade ulah nepikeun ka kitu nya.